nyorangan lamunan manten tepuguh rasa hate nu ngajerit pinuh kaperit ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alesan anjeun luluasan mepeskeun harepan boro diri mi cinta sagemleungna panyangka sugan teh arek satia hate teu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun mi cinta nu lian hanjakal kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu lian salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alesan anjeun luluasan mepeskeun harepan sagemleungna panyangka sugan teh arek satia hate teu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun mi cinta nu lian hanjakal kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu lian parengkeun laksana kuring reka Amerika niar kakasih nu lila pajar cenah rek ngumbara manehna henteu bebeja teu basah henteu carita pedah ku kuring baheula ditinggalkeun ka Jakarta janji sakitu pahetna moal pisah demi cinta
bejanangan sementara tapi geningan beut sirna. Manehna henteu bebeja teu basah henteu carita pedah kuring baheula ditinggalkeun ka Jakarta. Janji sakitu pahetna moal pisah demi cinta tapi kieu geuning buktina salira ninggalkeun siksa. Cek beja di Amerika pajarkeun ka Italia atawa aya di surga. Kuring ngarasana langsa ditinggalkeun ku salira bejanangan sementara tapi geningan beut sirna. Nah anjeun betega ngarusak rasa megatkeun cinta ka salira. Anjeun udar ti janji salira moal ngahianat cinta. Janji anjeun mikanya salawasna anjeun bakal rek satia. Nah anjeun beut kieu jadina ilang teu basa carita. Ku tingkah pola salira kahayang anjeun pamenta anjeun sagala dilaksanakeun tapi ayeuna taya buktina anjeun malah pindah
ku tega. Janji anjeun mikanya salawasna anjeun bakal rek satia. Nah anjeun bet kieu jadina ilang teu basa carita. Hate teu narima ku tingkah pola salira. Kahayang anjeun pamenta anjeun sagala dilaksanakeun. Tapi ayeuna taya buktina anjeun malah pindah rasa. Duh anjeun geuning ku tega. Kahayang anjeun pamenta anjeun sagala dilaksanakeun. Tapi ayeuna taya buktina anjeun malah pindah rasa. Anjeun geuning ku teh